bakar. Ayam. Bakar. Ayam. Bakar. Aden. Luas. Lain, Den. Ayo namanya. Jamana geus sebahara rese. Nya bae lah Mang Utun. Akur kabeh ge sahara rese ayeuna mah. Ih, lain gitu, Den. Da Kumaha? manusia mah loba kahayang. Padahal mah babarikeun we nya. Nya palbah dinya mah. Tapi Mang Utun ulah arah. Palbah mana nak Mang Utun hese teh? Hayang salingkuh kesenengan pasangan. Cimot keur naon? Ieu cimot teh nuju ngahuleung bari sono ka babaturan. Nya iraha atuh sakola teh meuli lalatuy. Nya sabar we Cino. Sugan we ulah lila abisna kan ayeuna mah belajar online. Nya kita Amis Cimot fokus kana HP. Maksudnya diajar. Bisa nih, nyatu fokus tiktokan. Hom pim pa'alaihom gambreng. Hom pim pa'alaihom gambreng. Ore, aing menang aing mah. Teteh, itu si Abah. Kunaon Abah eta pipi mah digonok. Ya eta tadi teh abah teh di minimarket kena musibah. Abah teh mayar parkirnya. Lain oheng. Terus Pan tadi teh abah teh meuli susu kaleng. Biasana sakaleng teh 15.000. Ayeuna jadi 10.000. emang kunaon Bah? Iya tadi teh abah teh mayar ka kasir. Kala di baledog ku susu kaleng. Tapi rati bang nyebutkeun kenapa susunya turun, Mbak? Ih, keur naon neng di dieu? Ieu ngadaguan budak eta minta anter tapi can aya budak teh. Nya ayeuna mah zaman teh beuki teu ngeunah, beuki serba mahal, serba susah. Nya eta mah ceu yeuh tergantung urang ngajamananana. Kan aya baheula mah yeuh sagala teh duit hese, sagala murah baheula mah. Zaman baheula mah ngahilian asin bisa ku suluk. Meuli beas bisa ku nog hayam. Mun ayeuna mah lain ceuk. Babari ayeuna mah. Meuli teh kudu duit. Cukup gesek ATM. Ah tetep we bagi teh mah mending keneh zaman baheula. Nah, bet mending kana zaman baheula. Yeuh, zaman baheula mah salaki ngora keneh masih kenehkeun kuateun 3.000. Kunaon orang si Abah? Dabak suku si Abah nanti gitu. Labu, teteh. Nya tadi teh abah teh naik tangkal kalapa. Iya si oheng hayang dawegan. Tangga kalapana leueur. Terus kok ditulungan tuh? Nanti atuh. Kunaon teh ditulungan?
pokok motor bakal ayak kemana?